Pertama-tama anu gering di operasi Islam nu nyieun Pak Dr. Ibnu Sina urang Jazirah Arab. Pertama-tama anu mecakan hiber ka langit pesawat terbang Islam Zeppelin mah Jerman anyar keneh sarjana penebang ti Eropa kamari kemis. Islam pertama hiber Ibnu Abbas bin Permas urang takkerona Spanyol awakna dipinuhan ku bulu-bulu manuk anu galalede tuluy naik ka Jabal Fauq ka gunung luhur ti luhur nyirorot murageun maneh ti beubeut sakali mah 2 kali ti Gusruk 3 kali salam pertama anu mecakan hiber lain Gatot Kaca mana mana sok sarwana nyaho kai lalayo jadi owah kabeh matak ibu lamun ngadengi aya urang Amerika bisa mendarat di bulan ti zaman astronot Armstrong bisa naik ka bulan bisa ka bulan tong istighfar make istighfar da bulan mah deukeut can kaluar ti alam dunya can kaluar ti planet bumi tanyakeun ka para astronom annapun pidang-pidang perkara nu katanya ku panon kadengi ku ciri lain urusan hakiki urusan majaji tah bulan mah deukeut urang dipaksakeun mah bisa naik kanu bulan alaeun duh salah di wae aing ngomong mata hebat Pak Haji Solihin Mustafa sareng Ibu Hajah Komariah syukuran nikahkeun sareng hitanan ngonang mubalik maksudna dek syukuran naon maksudna syukuran dek nyemponan janji Allah dina Al-Qur'an mun marane syukur kana pirang-pirang nikmat kami nikmat dek ditambah-tambah ancaman Allah jalma kufur nikmat azab Allah siksa Allah nyeri peurih eueuh taningna dah asa deui mutan penting tadi nu ngajak debat Pak ayat nu bieu ka dieu ye ka aku asa ngewa nyebut aku ya euy ka abdi penting ngaji di Citereup Pak beres ngaji jam 10 abdi turun ti panggung aya nyampeurkeun budak ngora kira-kira umur 50 tahun Assalamualaikum Waalaikumsalam bade naroskeun ngaosna tos beres aya naon bade naroskeun nanyakeun naon tiasa teu menang tapi ulah lila kieu lila sak kieu naon lebah ayat nu tadi eta teh surah Ibrahim ayat 7 lebah la in syakartum la azidanakum abdi apa namun cek pajamar wala in kafartum inna adzabillah syadid jalma kufur nikmat bakal disiksa ku azab Allah siksa pedih eueuh taningna dek nanya ke naon rek naroskeun ka pajamar itu jelema nu kufur nikmat teh iraha disiksa ku azab Allah teh iraha di dunia atau di akhirat subhanallah warani budak ayeuna dijawab ku abdi jelema anu kufur nikmat disiksa ku azab Allah di dunia persekotna di akhirat di lunasarana kudu make persekot namanya tenang ayo make DP jam 8 geus kurunyung jelema anu kufur nikmat diberi persekot azab Allah malum barudak di kota ayeuna jang loba ngagunakeun ilmiah tanpa hakiki marupna akal teh sagala-galana marupna teknologi sagala-galana manusia bukan hanya dibikin dari darah daging tulang dan kulit saudara duh sabios baca campur ya budak ayeuna mah lamun kiai nyaritakeun ahlul zanah pajarkeun teh bibitaanan mun kiai nyaritakeun ahlul nar pajarkeun jeung sieunan kudu main coba sia eta mah mau nyeritakan gula amis lamun cari coba can percayaan lamun nyeritakan uya asin lamun cari coba can percayaan permain coba sih eta mau di lemur aya nyaritakeun ujang anak mama parawan lamun cari coba can percayaan nanya deui ka aku taunah ngomong cenah kiai ai nyarita kudu aya fakta ngomong kudu aya bukti geus aya cenah kajadian jelema di alam dunya anu kufur nikmat ku Allah diberi persakot azab siksa
cing ku jamar caritakeun iraha di mana sabaraha urang. Saya ditanya gitu jadi enak loh. Tinggal balik nanya. Kalau Anda menanyakan padaku berapa gelintir manusia di alam dunia ini karena kufur nikmat diberikan pasal adab dan siksa, jangan tanya saya jawabannya. Silahkan Iqra Al-Quran surat Saba mulai ayat 15 sampai ayat 16 itu jawabannya. Jum nyeri deh. Kenapa aku payung? Baik, nyeri ada usaha. Hei, dina Al-Quran ayat surah Saba, surat Saba eta teh Saba teh ngaranna negara Pak, anu pernah ku Allah dijungkir balik dikikis habis dibabat pacing dihantam kiamat asgor rata jeung taneuh lantaran masyarakat tak kupur nikmat. Di mana ayat negara Saba tuh? Di wilayah Yaman Selatan anu jauhna ti kota Sanaa 150 mil. Bapak atas ke negara Sabah teh acan? Acan sarua. Can urang ge. Bageula abdi berangkat tahun 2006 Pak teu bisa. Di Yaman keur perang saudara jeung Haiti abdi take off Jakarta jeung Al Amin Cicurug. Landing Bangkok comeback Indonesia. Teu tulus. Jadi nama kacita miang we. Sabah mah nagara leutik. Ari pendudukna padat. Da di Sabah mah taneuhna ge lain cara di urang kieu. Cenah. Da banyak ka itu. 30% taneuh, 70% batu kerikil cadas pasir. Allahu Akbar. Pan di urang mah tanah teh subur tuh. Boro-boro nu haja dipelak tangkal sampai dipotongkan poe Kamis dialungkan poe Jumaah poe Rebo jadi sirungan subur di urang papalakan gancang jadi komo melaka gorengan di pelak Sabtu teh Rebo teh panen di Sabah cengkar tapi aneh di Sabah naon di pelak jadi teu dipupuk teu diberak teu diurus-urus acan melak cabai beureum tumbuh fifil ahmar melak cabai hijau tumun fifil ahdor melak samangka tumbuh hab-hab, melak jeruk tumbuh burtuk, melak cau jeung anggur tumbuh inab wal ma'uj, melak dalima tumbuh arruman, melak alpukat tumbuh alpukat. Ai poho deui. Saya al teh itu na pirang-pirang teu alkohol. Naon dipelak jadi? Eta urang negara Sabah jadi bala leunghar asalna jelema leutik tidak jelema gede milik baheula sangsara jadi kaya serap non teh baheula lapar ayeuna beunghar daragang itu sayuran bubuahan naon pangna urang negara Sabah asalna jelema leutik jadi jelema gede milik rakyatna la in syakartum dijawab ku Allah la azidannakum nikmatna bertambah. Kahiji, kaduana di negara Sabah aya bendungan raksasa disebut bendungan Ma'rib. Sailul Azli Ma'riba eta cai sanajan halodo 20 tahun teu pernah eureun ngocor. Ngan dina riwayat urang Sabah teh jadi salah. Sanesna ku Allah diberi kabeungharan, diberi harta nu berlimpah, diberi rezeki anu loba, lain tamah syukur nikmat dibalik jadi kupur nikmat. Silau ku harta bana. Sibuk kuruskeun harta duit jeung rezeki katarajang panyakit hubud dunya cinta dunya poe akhirat harita ka urang Sabah datang persakot azab ti Allah bendungan Ma'arib anu caina mere subur mere makmur kana tanam-tanaman dina riwayat bendungan teh bobol banjir dengan tiba-tiba air melanda dengan derasnya ditiup angin topan dahsyat hanya 1 menit di dalam riwayat negara Sabah itu hancur tidak membekas segelintir manusia pun titik teteh hati nama yang naranya akeun teu wani naik ke negara Sabah sudah datang persakot siksa ika urang moal rakyat urang mah rakyat ta'awun wa tadlamun minal ijtimaiyah seiring sejalan hidup cinta kebersamaan coba urang bongkar beudieu sok urang nyeun perhitungan mata kali ngonang balik teh ulah kabita ku capetagna ngomong kabita ku heureuyna sing jadi bahan muhasabah
Aya rengkolna dina hadis hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mending diperhitungkeun ayeuna amal-amalan mempengker hidup di dunia memeh jaga dijagrakeun di bil jalil hisab. Ayeuna nyen perhitungan supaya Jamal ngaji sakali ka dieu jadi islah perubahan tong dipanggil deui. Mesti kuat. Imah dulur we mah. Haji Solihin mah jeung kaharti ongko. Bisa lihin deh atuh energi marentahkeun ka anak buahna titah neangan dus. Sok yang perhitungan. Ketek jantung, rekap napas, kici panon, saha sanyana urang dipayun Allah. Lamun urang teu boga perhitungan, ieu dunya moal lila, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu dunya teh moal lila. Taroskeun ka para ulama dunya sok. Masih pakai alat, pakai parabot tasaruf di mujarad sulasi majid isim fa'il isim takdir nepi ka muannasna dunya tina kalimat dana ya dunuan danatan sebentar sakilas rendakina sakeut dong. Ya 82 baheula teh owah keneh geus 82 mah ayeuna eueuh ditungguan. Ketek jantung ringhap napas lain kasuku abdi ge nungguan hiji deui aina matakun yudrikumul mautu wala kuntum bi burjin musayyadah. Beuki tambah umur, beuki kolot, beuki gede rumasa. Ulah loba omong. Ibadah teh kabeh ge gede rumasa modalna mah nu mahdoh do gero mahdoh teh gede rumasa. Di mana bijeuna gede rumasa tina qalbi anu mukhlis. Naon bahasa umumna ikhlas, kudu ikhlas nomor hijina. Matak sahur Kangjeng Rasul idza saraka hasanatuka wa sa'aka sayatuka fa anta mukminun. Mun nyieun amal ka saya ibadah sing ikhlas sing teu karasa sing ridho. Sawaktu-waktu nincak kana jalan dosa jeung maksiat tawat teu deui-deui nu kitu disebut mukmin. Rumasa unggal mulud-muludan unggal rajab-rajaban. Saja bati mahabbah jeung mutabaah teh naon gede rumasa naon siga kumaha akhlak manusia ayeuna akhlak talaja kalakuan jelema lamun teu aya islah Kangjeng Rasul 23 tahun hantam masa jahiliyah kana masa akhlakul karimah siga kumaha dunya sing rumasa urang teh umat Kangjeng Rasul geun ukur 63 yuswana tanu ngariung di dieu ayeuna bisi geus baruga umur 62 tahun 11 bulan. Kudung deui. Urang mah ada geus kaliwat. Manya diparkirkeun deui. Kita mualila dunia teh laibun walahun tempat ulin. Sok ari ngaji singgah harti. Dunia ayeuna sataun teh asa 6 bulan sok rasakeun. Ayeuna bulan naon? Dzulhijjah. Kamari Dzulqa'dah. Kamari Syawal, kamari Ramadan, kamari Sya'ban, kamari Rajab, kamari Jumadil Sani, kamari Jumadil Ula, sakedeung deui ayeuna Muharram, Safar, Mulud tah panen deui euy. Sataun asa 6 bulan, ulah loba omong sing kaharti, sabulan teh ayeuna mah asa saminggu tanyakeun ka nu baroga kiriditan. Saruri udah boga cicilan. Ting da urang mah kana nganjuk hutang nyicil teh geus ngabudaya teh. Padahal baheula ku guru pan diajarkeun hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Jeung nganjuk ngahutang kredit nyicil mah meuning keneh nyeng celengan, meuning keneh nabung. Modalna sing sabar, nikreuh ngeureuyeun da jan bari pateuh teu ayeuna teu yung kalbu teu bidang dam rasa. Ku nyeng celengan jeung nabung sagala kahayang laksana. Lain iridik tuh di Cianjur pakai itibar pakai contoh tuh tetangga aku Cianjur dan teu pira ibu usahana teh ngalaan daun sampe ari bazar zuhur teh jeung salakina naik ka gunung mawa karung 2 ngalaan pucuk sampe pucuk singkong kobra asar teh di ari mah deui aya rajin dibarengkeutan ku tali awi daun singkong
tas salat subuh lagi yang salah kina ngajual daun sampe ke pasar istri nak ngawadahan karena ayakan ditawarkan di tetangga kata tetangga uncrah dijual munte seep dititipkan di warung. Subhanallah tahun 2016 kamari jarah ka Mekah Al Mukarramah hijul bait manis tatawa ilahi sabila ka Mekah heg turutan tepira ladang daun sampe dijual jeung betina jeung kebona 3 hektar tuh. Salah di wae nyawa itu hektar maka beli jeung truk oke. Baru dunia lila matak naroyod gede matak tong ngartep maneh kotor kumah dosa tobat tek dong wanau. Saur Imam Ghazali dina kitab Ihya hakikatna poe ngan 3 poe kamari, poe ayeuna, poe isukan. Poe kamari najan manggi ka bunga moal disampeur da enggeus. Selamat tinggal kamari. Peuting ieu tong ngartep maneh. Mempengker hirup memeh maot, mempengker sehat memeh gering, mempengker ngora memeh datang pakokolot, mempengker santai memeh sibuk, mempengker usaha memeh miskin. Teu ceuk budak itani khamsan qabla khamsin na'am. Kotor kumah dosa tobat buru-buru isukan poe lain urang tong diaraku isukan kadingdingan kulayar kagaiban umur diatur napas dialas disiksik ku menit dicacag ku mangsa diwengku ku waktu sahanu nyaho ayeuna ngobrol ayeuna seureurik ayeuna jag-jag ayeuna sehat sahanu nyaho ke baralik ti dieu jung we ayeuna ngobrol, ayeuna jag-jag, ayeuna sehat sahanu apal. Dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal seep umur jeung rezekina. Turun malaikat 4 pisan nyabut nyawa tina 2 suku leungeun. Dina beuteung asa aya regang cucuk ditatari ku nu gagah jeung ditusuk. Tina banget kasusahan rupa pias kesang ucur tina tarangang segnapas. Eta maot karasana huru-hara kabeh badan sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korokna pegati tinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat tinggulan dang fitnah agama iblis sarudang ngarupakeun indung bapa jeung sobat nu maot ti heula pating kolepat ahli mayit ting radiung mulasara ngamandian mungkus jasad nu kakara sanggeus disolatkeun terus ngagarotong mayit jejeritan aduh abong kuring dibuang karena siksaan naon cageun tina pasaran mana anak mana pamajikan gedong kuring diusir dibuang karena sedong sanggeus beres mayit dikubur eta kubur ngadempet nu paur sampai iga paseng solan langka pisan anu salamet tina eta dempetan terus datang malaikat munkar nakir rupa hideung lejeung keung mata ketir sorak sakumaha gledek jeung gelap panon herang ting gurilap kawas kilat terus nanya barinya kal gada besi man robuka man dinuka banget risi waman nabiyuka anu bisa jawab senang pisan di akhirat teu ruab kubur dilegakeun satungtung paninggal dibukakeun lawang ka surga nu jalal amal-amal nu saroleh dirupikeun jalmi kasep ngarijeungan ngamuliakeun lamun datang siksa tina sirah dijaga ku Quran moal bisa nyerah tina lebah suku leungeun jiwa raga salat jeung sedekah nu ngajaga tukang jinah pati gede matak isin ngucur nanah rejeung getih tajin siksa di neraka anu pangentengna jelema dua tarumpah sukuna tina seuneu sirah walokna ngagolak adu glajer kokosodan teu katolak terus diganden ku gada mani hurung seuneu di kuburan mayit humargung di jemplingnya dikasih boga mana mah tapi noyod tuh ngomong we kabeh rumasa geuning hirup teh aya anggeusna paeh lain abis perkara mulai perkara di mahkamah Rabbil Jalil aya surat naon ieu naon teh minta lagu naon iwak pere eureun lamun kitu sok naon parentah Allah nu hese naon ajaran Nabi can kaharti salat fardu sampai ting di makali
Sakalina paling 15 menit 10 menit lah karena khusus jumlah jamreh jeung wiridan karena sedang-sedang karena ada 8,5 itu. Ari pasaran mah urang teh ka dieu teh sanya nama 5,5. Pak di mah harga baraya we mah. Selepan ngomong lah urang keger Bitung melinteh hayang menang jamar teh mahal. Iraha ngaji ngahargakeun. Abdi mah geus tara ngaji, eta mah loba barudak nu ngarora jamar murah. Murah muda. Loba Sukabumi ge aya 3 jamar muda teh Cianjur 11, Bogor 18, Karawang 3, Setor tara. Can pernah ngahargakeun. Malah tadi ge aya saya mah tadi di galing naon palabuhan. Tadi ba'da zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak di mana? Di Sukabumi. Mana Sukabumi na? Bojong Galing. Dek naon? Dek ngalamar ngaos. Bulan mana itu? Kalau bulan Muharram. Allah pinu. Aduh, tong aduh Allah. Makanya ngadek hajat ngawinkeun. Lamun ngadek hajat ngawinkeun mending kene bulan puasa mah itu oloke jo. Karunya dibere sasi Muharram kaping 12 ceng peta 12 tah. Make nanya akeun ka urang. Pak Jamal, sabaraeuna pasaran ka Bojong Galing. Si eta ngakeun. Manya nu nanya teu teh malan pansalam ge fardu kifayah komo ieu urusan pulus. Ku abdi ge dipolototan cek ieu tatang sok tunyu tanya harga aing ngaji. Ngan anu geus. Anak sahan teu butuh ku duit kabeh ge hubud fulus. Nya hayam nya tuh. Awewe lalaki budak kolot jangkung penek beunghar nisin kabeh ge baru tuh ku duit mah teu dilarang ku Allah, teu dicaram ku agama. Asal bisa misahkeun hak batal haram halal. Boro-boro duit miliaran tanah hektaran dahar jeung nginumna ge dipiwarang ku Allah nya wa kullu wasrabu wala tusrifu cik Allah. Hek maneh dahar hek nginum teu meunang sate israf. Naon israf berlebihan karena dunia gembul karena ibadah kedul. Pek saimang mah. Mun aya jelema can ngeureuyeuh ngaji tarang ngeureuyeuh salat tarang ngeureuyeuh sedekah tarang ngeureuyeuh saum eta teh somong di harapan Allah. Padahal naon urang dipake somong? Urang teh doib. Coba tak kalimat la haula wala quwata illa billahi alil adim sina teh buce jantung natis kana ati saha urang sanyana. Hina urang teh dijieun tina taneuh kabeh ge. Itu nu ngariung teh ita taneuh kabeh ge. Cicing taneuh. Pamimpin rakyat kolot budak jangkung pendek pesek mancung beunghar misit aparat penjabat konglomerat kolomero. Tina taneuh. Nu di dahar nu diuyup nu diseseup tina taneuh nu amis nu pait nu kesat nu peuheur tina taneuh. Tabangunan bumi tina taneuh, bata tina taneuh, batu tina taneuh, genteng tina taneuh, cat tina taneuh, semen tina taneuh, takal awi takal kayu dipelakeun dina taneuh. Taneuh kabeh. Nu tina kayu mah golek. Maha tuh lalajo kan kayu teh bakia. Sadeuri taneuh urang teh bujung-bujung urang Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam didamel dina kitab Ahkamul Quran tina ardo tina ardi tina jaga taneuh lempung. Taneuh urang teh ka asbab teh alo. Naon bahasa Arabna asbab teh tafayah. Taka kenteng amang. Matak ibu aya nyamal lalaunan sia coe teh toa maneh. Aya nu ngomong ka abdi nyarekan Pak. Nyarekan keur ngaji ka aku. Teridoan disebutna teh anu. Keur ngaji di Cicurug. Caket Al Kausar teh naon? Sakaso. Ah eta salakaso. Ngomong ka aku. Tong dipanggil di jamar ka dieu lah, tong dipanggil di ngaji euy, tong. Ngomongna lah sukasiku. Sukasiku. Siku teu ka mana-mana. Rek naon ngaji sukasiku sanar sini karata kritik.
Saur Kangjeng Rasul tubuliman sogolahu aibuhu anu yubinas. Bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tadah tuduh tanjak tunjuk asal batu. Riksa mah diri tah. Mubalik mah mun kendaraan mah kareta api najan hideung panjang jalurna dua Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar ti dinya. Ngan lamun jamar keur ngaji aya nu kadupa kasiku ku caritaan jamar alhamdulillah sing asa kasiku kudu geulis. Maksudnya teh urang kadupak nini kadupak nini mah boro-boro antum anak ge puyeng mun urang keunang tung kadupak nini jegur tenal teh ai kadupak nu geulis mah anak ge tawadhu begitu nang tung kadupak nu jegur rep bari nyampeurkeun teh jelema teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parantos beres ngaosna? Beres. Aya naon? Abdi teh hadir. Heeh. Ngabandungan ngaosna pajamah. Aya naon? Aya barang nu teu kaharti. Tanyakeun, ana taslim itisar allanab asa tapadul Quran jeung hadis anu sahih. Tong gitu-gitu teh. Naon atuh? Abdi teh hadir, ngabandungan ngaosna Pak Jamar. Naon? Aya barang teu kaharti, malah kadingin aku abdi caritaan Pak Jamar teh nyeri kana hati abdi tersinggung. Luka hatiku. Nah make luka hatiku tersinggung da urang atuh suka singgung aya naon gitu. Abdi teh ceuk batur mah gagah, cakep, tampan. Ari ceuk Pak Jamar dijieun tina taneuh. Oh, maksudnya mana hayang tina tarigu. Laporkeun ka Babik Roti euy. Lain ceuk Jamar bunai. Pidawuh Allah dina Al-Qur'an tapaddalku antum iqra. Mohon abdi ge terang. Naon? Jelema didamel tina taneuh saur saha? Saur Allah. Nyebut Allah di ngoleang gitu sia. Saur Allah dina naon teh dina Al-Qur'an surat naon surah Rum sabaraha 20 naon cenah wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasirun teh 20 kiai da 20 hiji nama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Benar sia macana? Antum ta'lam bil qabul? Alhamdulillah ana at'allam bil madrasah Nusa Kambangan. Jauh sia ngobong teh dihilir. Geuning ujang maos Quran. Mohon make nanyakeun di ka kiai. Naroskeun ka Pak Jamar teh hoyong terang proses jeung asal usulna jelema teh kumaha ieu teh mah keur dijieun tina taneuh teh kumaha asalna. Nah taneuh teh dicitak. Kudu kalio urang mah. Eta mah kudu ngobrolna si Kabayan. Si Kabayan dina dongeng ni lamun ditanya nya sok papahare Kabayan naon sababna nu pae sok dimandian pondok ngajabna teh meureun teh wisan mandi sorangan tuh saya. Kieu jelema dijieun tina taneuh. Termasuk urang sadayana urang teh ngalangkungan opat alam. Opat cekap waktosna tunuh teu? Silakan tuh. Opat alam. Serapa tong dipotret. Da lain artis. Sapareuman. Anna marit absore marit. Urang teh ngalangkungan opat alam. Kahiji alam arwah, kadua alam syahadah, katilu alam barzah, opat alam akhirat, sabada yaumal kiamah. Punten kepada sepuh alam arwah wabri mah dibuka Pak. Eta amwatam moal cekap 2 jam eta. Keun ke ira-iraha lah anu manjang. Ti alam arwah rek gubrag ka alam syahadah ka alam dunya. Ngalangkungan rahim ibu rahim ari eta jelema disebut dijieun tina taneuh teh kumaha mimitina atuh
batu. Naon dituang ku ibu digayem ku bapak umal poe kabeh asal usulna tina sari pati taneuh. Ibu bapak resep kana lalap kangkung genger paria leunca bonteng terong dipelakeun dina taneuh jadi tina taneuh buahan tina taneuh sumak kemudian dimakan tina taneuh. Lalap-lalaban buah-buahan dituang ari-arian kekemangan bebetian sisikian jeung kakacangan nu amis nu pahit nu kesatu peueur nu kurang dituang digayem ngalangkung kana tikoro asup kana tubuh manusia isukna hampasna kapikeun ka WC. Ma'assalam asfar, selamat jalan koneng. Hampas kapikeun ka WC acining acina jadi getih sakecelak dina rahim ibu di bulakatuh. Getih. Saparantos jadi getih. Lajeng. Poho deui euy. Eta getih ku Allah dirobah. Kun bidawuh Allah jadi nutfah. Nutfah bahasa Quran. Summa ja'alnahu nutfahan fi qararin makinin. Punten, ieu terjemah taklid Abu Hanifah. Baheula digentur terjemah Al-Qur'an kurang leuwih jolimun lin nafsi. Nutfah. Nutfah teh bahasa Sundana teh duh era mah ya. Cimani. Hei, Cimani. Desa kitu lemesna, manya Ciibak. Omo dibakal bahasa dokter mahararese spermatozoida ovum lipido embrio. Mending Cimani nu kaalaman unggal peuting. Pan rangkaianna kayak gitu. Suma terus ja'alnahu ku Allah dijaradikeun nutfah caimani pidawuh Allah eta Cimani teh ditempatkeun anu tempat anu kuat, tempat anu weweg. Saur Allah. Naon tempat anu kuat? Rahim ibu, patuangan ibu ku Allah disebut kuat. Dah mana mah kuat sakitu. Kuat mana mah. Sakitu dieneuk-eneuk. Digawang-gawang kuat lah sakitu. Mun urang meuli kursi jok 5 juta satahun ge soe maneh mah kuat sakitu. Pun bojo di Cianjur diingung sampai 72 tahun jadi mangluk saka karah belel. Sabaraha lamina Cimani na rahim ibu 40 peting dirobah deui ku Allah jadi getih kimpal cara agar disebut alaqah. Alaq emut urang kana ayat Quran pertama nulungsu di Jabal Nuria. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabaraha lami getih nu kimpal 40 peting deui dirobah deui ku Allah jadi mudghah. Gumpalan laham daging orang 120 poe alias 4 bulan daging dina rahim ibu teh ngageter ngeleper hirup oyang. Ibu ai keur kakandungan keur hamil sok nyarita 4 bulan usik 5 bulan malik mata usik malik hirup. Hayangnya aku jamar ditanyakeun ka dokter. Hitung-hitung serta dibanding. Cek abdi ka dokter, dok. Da ka dokter mah teu nyebut bapak. Dok we. Mun dokter hiji, da mun loba dorok dok. Dok. Cek dokter teh ada naon? Dokter, pada satu malam saya tidur bersama istriku di tempat peraduan. Di tengah-tengah malam saya tertegun sejenak, terpaku membisu, keringatku bercucuran, napasku senggal-senggal. Istriku hamil 4 bulan dokter. Saya terkejut kaget, kenapa di dalam perutnya ada yang kukurunguyan. Dek nanya ke naon cek dokter. Dek naroskeun ka dokter, eta daging 4 bulan narakim pun bojo teh hirup.
Dokter ngajawab, wa naam. Heueuh. Hirup. Cek abdi isbuk mustahil hirup tanpa roh. Setiap ayah hirup, ayah roh. Lamun dokter nyeritakan 4 bulan hirup, abdi nanyakeun ka dokter, roh naon 4 bulan? Dokter ngajawab bahasa lagi bahasa kedokteran. Roh biologis, roh hayawani. Nah, maka jadi 2. Saur mantena Al-Quran 6.660 ayat 30 juz 114 surat nu disebut manusia teh 2 insan anas. Punten make action ya. Lain mah mata keloraka baheulana kan ieu. Kumaha saur para ulama? Ebut kapungkur tahun 1858 para ulama sepuh ngayakeun ijma. Al-musyawarah wal adratul fil ulama. Saur marantena mah 4 bulan daging narahim ibu Allah teh niupkeun roh insani. Naon maksudna ceuk mama sempur holkon ahor. Rek dibedakeun hirupna manusia jeung hirupna tatangkalan, hirupna sesatuan. Anu boga hirup teh lain manusia unggul. Tangkal hirup paeh mah perang daun. Doma ge hirup, doma ngan doma mah hirup. Nah hirup nyaring, matak doma mah tugas daringan 3, dahar kees anakan. Mun urang hanya boga tugas 3, mending ngagrup jeung si eta. Karek 4 bulan geus jam 10. Mangka ding kabeda 8 bulan mah tamat. Kaluron we gitu. Gancangkeun 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan halas. Lahir we kadunya, ieu dunya. Cenah ceuk jamar nikmat dunya teh ngan sakedeung. Tong kapele teh kudunya nikmat dunya teh ngan sakedeung. Boro-boro duit miliaran tanah hektaran kadaharan gede sebut nikmat teh satutung tina beuheung tah. Pericikan hamburger, sate, soto, gulai, nikmat teh satutungna beuheung. Beuheungna ge ngan sakieu lila kene soang nikmat. Onta. Komo jarapah mah. Jerapah. Sok Bapak ditakdirkeun panjang umur 100 tahun maruk nikmat gitu. 80 tahun geus ripuh. Panon geus kurang awas, ceuli geus kurang denge. Ditanya ku incu ge geus papahare. Abah geus salah? Geus ngana wedeungeuna. Puntu nu dikosok ti lembut dibersihan ti budak pergi tanpa pesan. Ripuh euy 80 mah. Dagingna diasorkeun huntuna eueuh. Pamajikanna diasor-asor, kulitna koneng, awakna montok, nu handapna cara benteng meunang ulu. Ini rame di kota. Obat kuat hayang nyaho urang meuli dicoba dijajal. Nyeh. Anger we sujud sahwi. Sadeuli si ibu da pengalaman. Nya di dunia ngan sakedeung nikmat ngan sakedeung ulah loba omong mangkading ujian ti Allah beuki ayeuna teh beuki berat. Urang teh diuji hidup di dunia teh lamun mung diuji tong hirup. Padahal ujian ti Allah teh ngan 2 la tublawunna fi amwalikum wa anfusakum. Amwal, anfus, harta, jiwa kabeh ujian. Beunghar ujian, miskin ujian, sehat ujian, gering ujian, untung ujian, rugi ujian. Lamun teu ujian mah daek. Matak saur Kangjeng Rasul wabtulia pasobaro kade marne lamun diuji sing sabar. Eta teh sabar teh jimat. Ku sabar nu jauh kasusul nu anggang ka teang nu tebih ka tepi nu luhur ka ajul teh jelema sabar. Jelema sabar mah gagah. Weduk mangkak hawa nafsu gagah nahan amarah saking ngabasmi ka pusing gegentageun kana sagala gogoda sanajan gogoda pahang aral subaha dipahing pantrang jatuh ka susah tarapin sampai ka sedih teh sabar. Kade sabar moal aya jelema nu pang sabar-sabarna contona Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajana sabar. Kangjeng Rasul mah bujeng-bujeng paeunun sahabat, bujeng-bujeng paeunun garwa. Di medan perang ge sabar. Mun urang keur perang sabar ka temak manten hulu.
Konon saat itu Kangjeng Rasul sedang berdiri tegak di padang Sahara. Tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang bernama Suraqah. Begitu Suraqah melihat Muhammad, dia senang girang bukan kepalang. Kemudian kudanya dicambuk, jeker kuda cepat lari. 1 meter lagi mendekati Muhammad, kudanya tersungkur jatuh, pedangnya terlempar jauh. Suraqah terbanting, terguling-guling, bersimpah bermandikan darah pas di kaki baginda Rasul. Bagaimana sabarnya Kangjeng Nabi, tidak marah, tidak emosi, malah tersenyum, jongkok, diulurkan tangan. Suraqah, mari ku bantu berdiri, mari ku obati. Subhanallah, urang gitu, ayo nu ngintip rek ngadek pek di Soledad, lebok ku sia. Ayo di urang mah eta sabar teh di kumahanya calah masangkeun. Lamun jelema sabar tapi teu daek usaha, wah eta mah cilaka. Sabar mah lain cicing nang ketueur lain, nungguan hujan di langit. Sabar mah siap berjuang, siap ikhtiar. Aya jelema nu teu daek usaha, sabar. Kunaon teh usaha, sabar. Lumpatan nu kitu mah sok kana nasib. Sakaliane geus purunkeun kana takdir. Kunaon usaha teh teu maju, takdir. Lain bejana pamajikan maneh eueuh kabur, nyata takdir. Asa tara kadile salat berjamaah rame-rame di masjid jeung batur, takdir. Asa ngan halu nu kitu mah rajok cangking lamun ngamek sia ge takdir tah. Kami kaharti aing ngaji mah pan. Ujian ayeuna nu berat teh naon cing panyakit, teh kade panyakit ti kota nepi ka kampung teu warawu. Ti mana jebul datang panyakit. Matak jaga lingkungan kesehatan kebersihan. Panyakit teu warawu ka ayeuna. Hipertensi, diabetes, kolesterol, HDL, total, asam urat darah, getah bening, Parkinson, bel palsi, hepatoplek, candu baheula, liver, kanker, tumor, stres, stroke. Marana gitu warawu make aya angin duduk segala. Jigana tahun hareup aya angin gada gini. Nah ada baheula mah di Sukabumi tahun 60 penyakit paling ge buduk. Ka aki-aki paling ge bengek, mengi, konengeun ge teu diubaran baheula mangalawe ke mangku cubung. Leob ku cai 2 gelas leueut, sagelas setengah 3 poe paeh aja teh. Abdi ge ngaji bari diuk teh lain ka ogo geus 26 tahun, ngaos bari calik, ana marits, ana ta'ban ijlis fil kursi lah. Hayang urang ngaji cara batu nangtung action tanyak tunjuk dedeg ka itu teleng ka dieu jurut turun leos balik. Dus meureun teh ngalun. Mangkani ngoleh-oleh teh. Sakalian ngalingan nih orang. Tidak aku ka dulur. Abdi ge geus ripuh, suku geus asam urat. Darah tinggi teu turun-turun abdi. Gula naik kana teh. 18.000 sakilo. Penyakit-penyakit anu dibejakeun bieu najan kronis ge aya dokter aya ahlina ulah loba omong. Ayeuna aya penyakit mal bisa cager lamun lain ku iman jeung akidah. Diantep teu diubaran ruksak kabeh amal menang hese ti budak. Eta saur Kangjeng Rasul penyakit jumlahna aya 6 Pak. Sitah asaatu bitul amal. 6 rupa penyakit tong rusakan amal. Ciharasa Ustaz. Aya alumni di Sukabumi kesepuhan ti Salajamu Ang Mudrika alumni ti ditu babarengan jeung Haji Maksum Nagrak jeung aku eta kabehna 6 ta panyakit. Kahiji al istighayyu bi yabil halqi, kadua waqsfatul qalbi, katilhu budunya, 4 waqilatul ahya'i, 5 latul amri, 6 jelmu nya tabi. Hiji we la metereh waktu ya. Tunuh can. Lain tunuh. Hiji we penyakit hubudunya, loba jelema cinta teh kana dunya poe kana akhirat lain diurang dibatur. Neangan dunya, neangan rezeki, neangan duit, mereka banting tulang tiap hati susuk ti dungdung. Ini subuh balik maghrib, ini maghrib balik subuh. Mereka salat lohor, bongkor, asar kagopiar, maghrib kaburitan, salat isya kaesan, salat subuh kaburangan lapur kabeh. Marukna duit sagala-galana, marukna harta sagala-galana bohong. Loba nu beunghar teh senang, mending urang miskin ge ripuh. Loba nu beunghar teh senang.
Imahna gedung si gerong hadedangong mobilna CRP ngegeleser pamajikan montok denok sawah hektaran duit miliaran dahar karikop sare karidu pakaian gunta ganti duit kali merikeun saliwat masenang bohong di imahna maresah gelisah loba ka hariwang loba ka melang loba ka keung nangtung lanyung cicing pusing diuk asa tikus ruk kitu salah kieu lain eta semprek nincak semplak daharna teu dekeun nikmat sarena ge hese peureum pulang anting ka dokter pel tidur pel tenang hayang babari HS bandingkeun jeung nu bari kuli macul jam 1 sukuna candi kumaha geus kerekna golodong tuh di Cianjur tetangga aku tetangga pangbeungharna sa Cianjur tetangga kehalangan 100 imah mal percanten atuh ibu bumi nake 1 hektar astagfirullahaladzim eta imah 1 hektar mun urang boga imah 1 hektar pohoneun baju mah diteangan 1 hektar dihareupna air mancur tukangna di ibaratnya kolam renang pom bensinna boga genep trukna 165 mobil paranti manehana nu antik baheula teh Mercy Tiger pamajikanna mobilna BMW anak nu cikal Starlet nu bungsu Escudo tatangana S-Dogger nu beunghar masarana ge ti luhur di lantai 3 kaluhurna ge make eskalator naon eskalator teh lift teh naon di dieu mah taraje cenah tempat tidurna oge spring bed Lenvin harga kasurna wungkul 115 juta kasurna wungkul tong meuli ibu mahal tong kasur urang mah eta we teh nu ngaliwat ditanggung mending eta murah meriah sama kali salapan poe teh geus nyalopa cara hayam nyayang tinggal mana kapukna si begu teh sikiranu singgariel kada gegeber eta kasur 115 juta emut abdi kapungkur kantos maca kitab sirah nabawiyah kasauran Ibnu Hisam dina hiji waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lebeut ka kamar Kangjeng Rasul datang-datang teras nangis ngajerit ningali kaayaan kamar Kangjeng Rasul teh geuning kitu kulemna sawaktos-waktos ditilaman ku anyaman daun korma bantalna tina palapahna di kamar Kangjeng Rasul tempat kulem teh teu aya naon-naon teu aya alat anu aya qarib wadah cai paranti abdas 63 tahun Kangjeng Rasul teu pernah tuang medah meduh lamun keur tuang nikmat teh sok nangis ngecelak cisoca emuteun ka fakir miskin lapar sieun teu kajamin anak yatim sieun teu kapiara urang arapal kabeh kana hadisna anak wa kafilul yatimi fil jannah budak yatim jaga bareng jeung kami di surga nu beunghar mah daharna ge tuang urang nyatu nah jamar make apal geus 30 tahun ece abdi sok ngaji ka imahna unggal malam Jumaah eta mah abu demen urang boga gaji we unggal bulan eta sabulan teh boga 4 Jumaah 2 Jumaah di Cianjur 2 Jumaah di Sukabumi di Cicurug pangbeungharna sa Cicurug mata kurang daekan ge kahartik ngaji ge 20 menit tara di luar ngaji di jero imah we urang diuk na kursi nu beunghar belah dinya pamajikanna putus seueur siwi abid amat tabas saya paling loba 60 cek ahlu tasawuf cukup leuwih ti 40 kamari malam Jumaah di dinya di Cicurug memeh ngaji ka Kadu Dampit cisaat urang di dinya heula ngompreng beres ngaji bebeja rek balik permios berewangsul da ngaos parantos alhamdulillah Pak Jamal karsa keneh sumping ka dieu masih hantau sia permios ayeuna bade teras ka mana ka Kadu Dampit Sukabumi bade ngaos nya heueuh manya ngadon ngajoprak permios geus 3 kali sasalaman can kacabak keneh wae ayeuna bade teras ka Kadu Dampit nya bade ngaos nya abdi teh ngahaturkeun atos tadi oge ngahaturkeun nuhun karena kasayan Pak Jamal tos 30 tahun masih kan mau ido tausiah fatwa agama ka abdi tingawitan abdi dinas di Jakarta pensiun ngalih ka Cicurug teu bosan-bosan masih kan pituah agama oh bener
Da baheula mah abdi teh tunggul deraru catang dirumpak teh nyohak teh nyoho batal teh nyoh haram teh nyoh halal. Aya we dakwah kayaknya. Hari ayeuna mah abdi teh jadi apal mana hak mana batal jadi muncrat teh mah antara salah jeung bener teh jadi muncrat teh mah antara poek jeung caang jadi muncrat teh ngan muncrat teh kumaha teh. Eta teh lamun diwakop mah muncara teh mah meureun. Si ieu main wasal muncrat deui. Ayeuna bade sasatra kado dampit. Heeh. Ulang tuang heula berjamaah. Yuk. Mangga carikna ngali ka ruang makan. Oh. Paya tilu ku tereka teh lantai 1 lantai 2 mudun kolam renang taman. Oh nyatu can pek kesang geus ngoprot. Napi teh ka ruang makan. Tafaddal Idris, syukran. Tafaddal Maidah. Naam. Tuh, masakan teh warawuh. Daging sapi teh dilorade. Daging sapi, lahap bakar, lahap jamis, ganam, dujaj, sama kulullah, sate. Ay sate naon bahasa Arabna. Di Mekah, di Madinah, Jeddah, sate teh kababnya. Lamun di Yaman, di Mesir, sate teh lahmun maswi. Lamun marangiun. Hopan di urang bahasa Arab teh an un. Di urang imah ge bayatun di ditu mah bet, di urang pantau bakbun di ditu mah bab, di urang jadana subakun di ditu mah subak. Di urang mah caruh ge lasun. Manganya ngakeun dituang, mango senok garpu sumpit pesok. Aing rek bunuh diri sebenarnya. Manganya ngakeun lah era-era teh cokot garpu. Bismillahirrahmanirrahim langsung daging kana letah lep laja. Manya keur tuang berjamaah hulu utah. Tetawaddo atuh kapaksa urang teh itisor ngalehan maneh hujang lada-lada ge digayem we. Pikang mucrak ceu mata teh. Di harita tara da hari nu hajat kae sok dibawa we kana wis balik. Panyate neubeung hate teh nempon. Kunaon kiai ning tuang teh nangis aya ka emut, teh nya inget ka laja lah. Ceng bermios. Ayeuna bade ngaos ka Kadu Dampit. Engke tos beres ngaos di Kadu Dampit tong muli ka Cianjur, nyanyahoanan. Mulihna ka abdi ka dieu, kulem di dieu, monok di dieu, moal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa Tengah. Ah tong loba alasan monok di abdi ge dibayar hayang 1 juta. Insyaallah gitu mah. Di mana abdi engke sarena? Luhur. Lantai 3 kamar tengah. Eta paranti bapak. Abdi mah ku dokter ulahkeun sare di luhureun spring bed in luar negeri pori-pori kulit hilang keseimbangan karinget teu tembus. Make moal ieu tuh. Ari tadi kunaon teh ngeuring tuang berjamaah jeung daging domba. Dilarang nuang daging domba, daging sapi dilarang, daging muning teu meunang, daging hayam seperti lemakna, ikan asin darah tinggi langsung naik, lalab-lalaban sing karenyun ke dalam mati, ngahaka naon wae atuh, tong ngeret sugan, sok tuang sangu, dipiwarangna ku dokter enjing-enjing jam 8 ulah langkung ti 50 gram. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur Rahim 50 gram masak wapan macu macu nagalangan yang dipencrong kayak gitu tinggal si tamat terong hiji-hiji beletok sok nanyok sekali liwat karena sama itu 3 tapak dosa we di enjing-enjing sanggup 50 gram pas sore 50 gram tipe-ting teu kenging tuang deui amis-amis dilarang. Allahu Akbar. Cek dokter kudu ngadahar naon lobana kudu bangsa tina dang kudu dicangcang maneh mah dikebon. Ari ayeuna ka kiai ni tangenong kita monok kita kulem makin ditangenong aya naon malam Jumaah kamar jadi kisah Pak jadi riwayat ceri ngagabruk menggabruk kepadaku aku merewas kunaon make ceurik bapak
Ampun aja bang. Abdi teh bade ngalih deui ka Jakarta. Ruh, Jor. Sate acan ngalih abdi teh aya ka hoyong. Hayang naon? Hoyong tobat. Hayang tobat. Sahan orang tobat ka Bapak dulur, sanes baraya, sanes ustad, sanes ulama, sanes kiai, sanes saha anu tah tobat. Parantos nungsur taufik hidayah ti saha? Ti Allah aya kateranganana. Wa atubu ilallahi jami'an gara tarobat anjeun sakabeh ka Allah. Hayang tobat. Make bebeja ka Jamar. Pajamar ahli tobat, baheula ge sok kadenge tobat. Rek naroskeun ka Pajamar ai tobat teh sanes istighfar pek. Eta tobat ku walisanu wasapatain itibaka Kangjeng Rasul saditan samangi 100 wangsulan. Ari panto tobat sabaraha hiji? 4. Kahiji aya tobat saumur hidup sakali walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al ayah berangkat jarah ka Mekah al Mukarramah. Duit aya tanaga cukup umur ngora ngan bijana daftar ayeuna teh 12 tahun. Daftarna ka abdi, daftar ayeuna tahun hareup berangkat asa daek mojay. Tobat anu kadua satahun sakali saum sasi Ramadan panto tobat. Tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah ge panto tobat. Tobat anu kaopat salat fardu sampai sapeting 5 kali eta teh keur tobat. Geuning keur salat eueuh kalimat wa atubu kalimat tobat aerobik bilis ya. Naon syaratna tobat? Panjang deui mah. Tunuh can. Kuning sukan jauh aku. Ini abdi ka Tasik Pak. Ya seratna. Pamunut ti Bapa hajat. Ti Pak Haji wayahna we cenah. Pak Haji sakantenan ngaos ka dieu bilih tetep pang deui. Ngaos teh hoyong ditamihan nganggo sora istri, sora nini-nini, sora mobil banget, sora motor, anu kapungkur aya dina kaset dongeng, hoyong dipraktekeun ayeuna sakedap mah, engke artosna ditamihan deui perkawis canakeun adus mahnya kita moal begitu kene masono we ka Iwan ongkos sohib ongkos baik solihin itu maksudna mah Pak lah kurang terbuka objektif dongeng abdi baheula pan ngadongeng sabenerna urang Sukabumi teh kudu reueus Pak. Pertama aya dongeng sunat di Jawa Barat teh abdi nu nyieun tahun 68 nyieun tuh di Sukabumi di radio Sadagori ngalangkungan Jalan Ciwangi. Pertama aya dongeng sunat tahun 75 abdi direkam mun teu salah mah 1.670 kaset. Eureun ngadongeng tahun 80 hiji ngadalang abdi mimiti tahun 63 eureun ngadalang tahun 82 sok lo baru naroskeun kunon make eureun di stop ku almarhum mualim sepuh ti Tasik Pak. Abdi urang Tasik Pak. Abdi ti Musyadatul Ikhwan Pasantren Jolang Cikadu Raja Pola. Pindah ka Cianjur teh tahun 53 lain pindah Ijtanabil. Diusir ku kolot pedarsep kana golek disebutna wujuduhu ka adamihi. Di Sukabumi baheula 6 tahun Pak. Zaman urang kaum lubuh kurang basar basarnya terus araya enak mah ima aya ima ayeuna we barang ngadongeng poho deui ari henteu ayaan ieu teh heuy deh ngan bisa aya urang dieu nu sok mareli kaset dongeng ari geus aprok mah ibu tong mareli deui kade mahal mun resep kana dongeng mending nyieun di imah
Lamun urang bisa ngadamel dongeng, dongeng mahal paena. Sakaset 7.500.000 sakaset. Lamun urang dikontrak ke perusahaan obat 3.000 kaset boga duit 2 miliar leuwih. Tukang dongeng geus eueuh di Jawa Barat. Geus parae. Si Kepo, si Jaya kabeh. Sukaumi kali si Dedi murid budak abdi di Menara. Otak hek isukan ngadongeng. Abdi ge unggal poe Minggu supaya tamu kapalit si sorong pas kapsul ti mik sagrib. Ngajamar lain daek ai mahal. Deh. Mawa camplang eta kana ngaji. Kapsul dikeureuyeun rujak cuka diuyup moal cager-cager aing banyak gitu. Ahni tahun 85 cenah aya na radio harita si Koncleng. Tah harita urang ngadongeng deui da butuh. Tapi teu loba harita teh ngan 1000 kaset dongeng judulna si Koncleng. Ta dongeng si Koncleng teh disebarkeun ka 20 radio swasta di Jawa Barat. Tas ngadongeng si Koncleng pan baheula mah abdi teh sok mimpin jamaah haji, Pak. Pan aya di Cianjur mah lamun walimatul safar haji. Kiai teh bada maca doa teh kudu maca talbiyah kawas di Mekah. Hanas urang nangtung make jubah dingetem-gentem labbaik Allahumma labbaik. Calangkong teh budak da hareup hayo Koncleng gitu. Terus sapna teh sok jadi kaheureuyang teu dituluykeun mah leuwih ceuk mun ku urang dituluykeun innal hamda Koncleng. Kieu we tuh ngadongeng mah zaman abdi mah tahun 70-an teu can aya sound effect background mafi. Masih manual. Masih aya ieu jeung mic we duaan. Teu make naon. Ah cenah dina kaset sok aya salah sapatu sing kedep program nu dua di kana mikeun jadi leumpang. Tuh. Leumpangna gancangkeun. Leumpangna duaan, ramona 3. 5 mah tungku nya tak ada kejo. Ari eta dina kaset sok aya suara angin mani ngahiup ngaguruh tiup mikna jadi angin. Ya babari. Nah niup, nah udah tarik teh, lamun tarik teh mah lain angin jadi bedieu. Eta teh sora sang jata. Ini ai malam Minggu di RCTI. Selain kepala kerpatu poli KD 2 dus. Jadi menangkan adus itu maksudnya. Oh, adus. Eta sora sang jata. Lamun sora granat mah baheula mah digegel heula. Nya temuan murah. Maknya bitu naleungeun urang balik buntung. Banyak sang. Kati Isan. Lamun ngatur sora di dieu tah. Mun aya keneh geus aya 60 tahun teu ngadongeng tadi dieu tah. Sora lalaki awewe budak kolot pinter bodoh beunghar mesin mobil, motor. Honda Grand di dieu. Starter di dieu. Beak baterai. Masih salah lah. Aduh, ngapa Wah, senangnya usaha Di masono we ka Pak Haji Solihin bisa taprok deui ngatur sora di dieu. Lamun sora lalaki anu umurna 20 tahun, sorana teh sina pondok gede diajarna tidak ngitung tuh. 1 2 3 nanti 8 9 10. Eta 20.
Bagia para mitra, bilujeng tepangdang musareng pidangan dongeng timang RC Jamar Media. Eta teh sora duit. Sora eta mahal ya na. Sadetik 1 juta, samenit 60 juta kupingkeun anjing di SCTV. Apabila Anda terselampu dan pilih obat yang paling cocok untuk Anda, Mixagrip. Samenit 60 juta, lamun aya nu mayarna. 123, umur 20. Lamun lalaki umur geus 40 tahun, letikan sorana 40 mah. Ari cek saya mah kieu ayeuna mah. Ulah loba omong. Anu disebut jimat sora teh eta. Lamun bapak bisa sora eta we hiji 1000 sora gonta-ganti bisa eta modalna. Sora nu bieu mah lain tina bibir. Ieu mah walisanu wa syafatain miftah. Sora nu bieu mah ti dieu. Eta teh cek artis mah disebutnya diafragma. Haturan wilujeng sumping tuh. Camun ku ieu haturan tuh. Baheula ge pan ngadalang teh make sora ieu. Tah. Lajeng we leutarna sadaya para Pandawa. Parantos amigen nirapinara. Deuh aya keneh sateuni. 40. Lamun lalaki umurna geus 50 tahun, 50. Gedean sorana. Ari ceuk bapa mah kieu ayeuna mah janglah. Entong gituan era ku tatangga, lamun kawin-kawin, lamun moal ku ujang rek ku bapa. 50. Lamun sora aki-aki, pan urang ge aki-aki. Ngan ima agan, aki-aki ganteng. Aki-aki mah diajarna dina Lapokan mana gigi 2 we. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Ghafurur Rahim ya Aziz ya Ghaffar amparkeun pangampura. Tamah kolot, tamah umur, tamah loba dosa. Hayang sholat berjamaah subuh geus teu kuat ku angin batuk. Hadeuna we baheula aing keur ngorati Gusti pangkedulna. Ki-aki. Lamun sora istri sugan aya keneh. Istri anu umurna 20. Upami salira aya maksad bade rumah tangga. Salaresna nikah mah abdi mah teu kaabotan insyaallah. Tapi salira kedah sabar ngantosan abdi hoyong tamat heula maos Quran. Supados ge nikah teh khatmil Quran. Abdi hoyong nutup ku kalimat wa tamat kalimatur rabbik. 20. Lamun istri umurna geus 40 tahun, tarikan 40. Lain naon teh? Ari cek mama kieu maneh teh Nyai Gusti nu agung perkara maneh hayang boga salaki mama ngajurung-jurung wanita moal. Eta mah terserah tergantung kumaha Nyai da meuli Nyai butuhna anu tergantung oge. 40. Lamun sareng nini ieu nu hese mah tah. Nini anu umurna 100 lah. Beh tare pae. Nini mah diajarna dina ieu. Iya. Subhanallah Maha Suci Gusti nu agung. Panjangna teh panjang umur teh geunah. Geus teu nyaho beurang, geus teu nyaho peuting ya Allah. Ulah kurang-kurang ngampurana we Bapak Haji Solihin Mustofa Kamal. Mate mani ngarepotkeun mani sagala dibahanan. Gara-gara ini teh cekek ku aing gitu. Mate geus kalau sasama teh geus arareueuh di Sukabumi ya Allah.
Geus areueuh kali maungkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha teh? Abdi mah Dan jadi kunci. Buka pantona, bedol we haluna. Banyak aing teh saha geuning maneh ojak. Tas di mana jak? rotinan mah macan sare. Jodai kenes. Geus kolot mah hees teh hararese geus gulang-guling gasahan geus malika itu malika dieu panon dipereumkeun. Hate maka karah nyoreang mangsa ka tukang 80 tahun kabehna remongan nu geus kaliwat ya Allah. Terkenang memori masa lalu. Tapi imah geus salat. Naon ai maneh sesentak wae. Geus salat. Angko tadi pas sore ngadeuweungeun. Salat mantong dielingan ku batur, elingan ku lubuk hati yang paling dalam. Ya Abdullah bin Mas'ud naros ka baginda Rasul ya Rasulullah naon amal ibadah nu pangsae terutama saur Kangjeng Rasul ayat 3 as-salatu li waqtiha birrul walidain jihad fisabilillah. Ari imah baheulana urut membaligo. Sinen. Tadi teh aing teh salat Isya. Geus beres aweh salam teh teu buru-buru menesan mau kena. Hayang sujud syukur, hayang nurutan tokoh tasawuf dunia Rabi'ah al-Adawiyah. Amparkeun sajadah. Tuluy diuk cara tahiyat awal niatan ku hate anu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an asjuda syukron lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tarang sujud kana sajadah. Les sengkaheesa. Ari keur sare teh tara-tara sisinan teneun emat teh jadi meunang bet ngimpi. Ngimpi naon? Ah mimpi we buruk sekali. Pangimpi naon? Geus hampir belasan tahun teu kaimpikeun ai tadi keur sujud ka saya kasarean jadi meunang bet ngimpi aprok jeung almarhum. Aki maneh salaki emak kaimpikeun nyambeurkeun mawa dosa dua-dua. Tuluy kumaha mak? Noya ka teh hayu cenah urang balik tong betah-betah teh di dunya. Ari aki maot tahun sabaraha? Ya, zaman ayeuna nya aya taun. Ngan harita teh peristiwa tempuran di Bojong Kokosan. Mata kurang beuki dieu beuki ti hari ka hari tahu kudu cinta harga mati ka NKRI. Kudu hareup babarengan hirup berjuang di bawah bingkai Pancasila jeung Undang-Undang 45. Kitu. Salaki emak teh maotna ditembak. Mun kitu emak teh perjuangan. Bajuang. Menang tunjangan ayeuna. Ya sok ka incung nu masuk ceri tunyang nu ka itu nu bagi. Seorang budak umur 4 tahun langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama Jumpi ngaos. Datang ngaji. Kamana mama? Mama nuju maos Quran tadi atau tolat tahajud teu bobot deui teras ngaos aing teh aya bapak mah ibakna teu diangir. Asep yang kedua bapak tadi ngaos teu? Ngaos. Jim jabar jak mimro tajid jabar mar dal pe tu dal jabar da jamar duda. Asep tinggal ku bapak tadi sholat teu? Salat berjamaah beres awe salam ngadoa. Doa naon? Nu pondok Robi habdi minas solihin. Nu panjang. Allahumma rabbana ini askantu min duriyati bibadin di jar'in ina baitikal muharram. Tuluy Asep ceurik. Kunaon? Aya ustad menyarekan pada Asep sholat candi sunatan. Asep mah nyeri hate ari Asep candi sunatan sholat dicarekan nu di sunatan teh sarolah teu dicarekan. Asep
geus gede hayang jadi naon? Hayang jadi pemuda patriotik perjuangan, pinter, ngaji, getol, salat, kamar arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah, arkanul iman sitah. Man huwa muslim? Al muslimu huwa alladzi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Naon bahasa Arabna sakolahan? Madrasatun siswa, tilmidun siswi, tilmidatun imah, baitun panto, babun janela, subakun nurugtung, mudun. Bahasa Arabna kantor, maktabun meja tulis, maktabun bangku, makadun lonceng, jarosun papan tulis, saburotun durunami bihun. Bapak yang bobo, bobonah yang dipangku, hop, aduh. Pak, kamari saur ustad kulu amrin jibalun la ayub daum bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar mata kasih pelamun naon nanti kudu maca bismillah ame barokah. Barokah teh jiadatun fil khair. Heuh. Ai si emak unggal mani subuh sok maca nawaitu robbal hadasi akbar bil amanya unggal subuh. Bapak ka Asep nyaah. Kunaon kamari malam Jumaah lampu di pareuman. Aliran di PLN. Ah manya PLN ngoronang. Dugi ka ngoronang we lah. Hapunten ka palawargi sadayana khususna ka pundulur bakaja Bapak Haji Solihin Mustafa sareng Ibu Haji Komaria. Sanes kirang sono, sanes urang betah urang papisah. Kapetiku anci kala kumangsa kalungkuku waktu. Mudah-mudahan nu para sidugikeun sing jadi cukang lantaran pikeun ginuluna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Malum aki-aki seueur kalapatanana mugi agung paraluna kasuhur jemar pangampuran kateda seueur kalapatan sakit nu katurkeun aya nutup doana aya. Sakitu permios bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.